Kaleresan tos rada siang tapi hilap lampu teh neme di pareuman. Masya Allah udara enjing keneh maraoseun teman-teman adem. Beberes oge sok sumanget pami enjing keneh teh soalna teh acan kasorot matahari. Benten deui pami tos kasorot matahari masok rada hareudang haroream geuningannya. Nuhun teman-teman pami beberesna enjing keneh mah sok raoseun kitu tah capek oge teh hareudang teuing. Tah urang beresan heula we teman-temannya wawadahana kana rak piring mini. Nuhun salaresna mah rada karagok tudanya teman-teman kumahakeun deui. Kami bade mese rak piring nu rada ageng bingung abi ogenya nyimpenna di mana. Tuh sapertos kieu we teman-temannya ngabereskeunana. Saaya aya we nu penting mah tiasa rapi diberesan. Kaleresan di dieu Neng Zahrana teh can gugah teman-teman. Janten rada jongjon pami beberes oge moal aya nu ngarewong. Tah pami kange teplon sareng nu arageung nama sok disimpen di luhur teman-teman. Satos meresan piring ayeuna mah urang lajengkeun we gegero teh hilap ieu sampahna dipilihan heula. Soalna pami teh dipilihan heula kadang mah sampahna ka balong teman-teman kapiceun. Ya anggeun keteh ku abi deui dicandakan turun ka balong atana tapi ku tuh ayeuna mah tos rada haneut moyan teman-teman. Raoseun we gegerohna oge henteu patos tiris. Tamuhun seueur pertarosan oge kanya teman-teman naha cenah teteh henteu masang cai. Meser selang cenah teteh ame henteu ngakutan cai kana galon. Tamuhun teman-teman sanes ali masang cai atanapi meser selang. Soalna bingung oge teman-teman jarakna teh tebih aya 30 meterna. Tapi insyaallah engke kapayeuna mah urang masang cai teman-teman maksakeun. Nya pami kangge ayeuna mah dijalani heula we teman-teman nu ayanya disyukuran. Alhamdulillah tiasa keneh gegeroh aya cai bersih. Tah kaleresan gegerona tos rengse ayeuna mah urang nyiseuhan elap teman-teman. Mama Neng hoyong mah. Tah geuningan Neng Zahra tos gugah tos bakat da pami gugah teh langsung hoyong emam. Untung sanguma sareng rencang tos aya teman-teman tata di ti subuh keneh. Kela sakedap Neng pamang mamahna bade popoe heula elap. Soalna pami henteu dipoekeun ayeuna sok kahilapan keteh.